Kieu tah bagian RT teh gawe ngingetkeun ka warga. Aduh. Si Sarkil karunya aing mah tah tebogeun gas-gas tabung gas-gas. Budakna kuduna mah cing sarakola masantren aluk si ieu mah kalah tah ngalasulu naon kitunya. Gitu. Bari jiga tiiseun di mana ge? Kamarana gitu. Wayah kieu. Assalamualaikum. Kayak ayam meureun. Aduh, teuing. Mana tuh ya? Tiiseun cenah ya. Assalamualaikum. Aya, neng bapak. Aya. Tadi teh asa ka ditu. Ya udah aku di dia hargaan atau ya. Saya cai gitu. Saya cai mah. Terus capek aduh ting. Mana aduh ting banyak kabalong. Oh, heeh. Padi ketingali. Terus jadinya kan tadi neng ngalah suluh. Nya. Dia terek masihan kanggo masih regas ka bapak. Bapak saya. Saya. Sok karunya kudu nama maneh teh neng sarakola aluk si ngaraji naon kitu. Teu sarakolakeun kitu ku bapak. Deng teh. Neng kira ku cai-cai mah teu aya atuh. Paling tadi teh bapak RT teh tas di kota naon itu ieu warung tarutuk di kota. Penyanakeun cai jik? Tuh si aya Pak RT. Mana? Oh tuh, nyendak naon itu? Nyendak jantung buaya. Naon? Itu Pak. Eka saha? Itu ayah itu. Eka saha? Menilo nya. Nyendak lecai. Mohon. Eka saha? Eta menila ladugan kitu naonan kita teh mamawa naon kitu jeung naon? Para anak aing. Astagfirullahaladzim, deui sia bari naon eta naon mamawa? Eta di sawah aing. Geus kolot sia teh Sarkil hayu kok koleceran. Heeh, aing teh tah bisa sia yang apal. Anak aing sok di parabana kitu. Eta dibawa di jang naon ke koleceran di imah. Kipas batur mah kipas Sarkil. Sudah teh teh jang kipas teh di imah aing. Teu boga kaera. Kela dagu Aing dibejakeun ka saja. Ieu Pak RT caina tah. Ya, nuhun neng. Kayak ieu gelasna. Karunya teuing maneh neng meureun can marasaknya. Kacan eta ge cai nu kamari Pak RT. Aduh, teuingkeun lah cai-cai mah mah haseum ieu lah. Heeh. Berarti kalau betulnya. Mohon mangga. Heula. Mohon. Kan aya ieu bapak tos lengkap ayeuna Ya mah. siap. Bapak ayah eta teh. Aduh. Ini ayah. Ini ledog ge ini ayah. Sarkil sia boga anak 2 parawan ampun teuing itu kawas nu teh kang jawab sia mah. Lain sarakolakeun sia teh Sarkil anak teh. teh. Cenah maneh butuh Astagfirullahaladzim, teuing sia teh Sarkil. Geus kolecer mah. lain. Naon teh jang naon di Maneh eta? teh cenah butuh getih kobra, ieu aing boga. Bae deukeun, ku aing jang bangkuna mah alus jang ieu, ku aing dibeleh di jero. Alus teh ieu. Peda we cenah maneh baheula butuh getih kobra. Jangan obat gatel. Diarah hamperuna ku Ieu, aing. awas ka ngegel. Power ieu. Awas Aduh, ngegel teuing. cing aing sia mah. Juk, ambilkeun heula. Ieu ku aing di mana ieu? Kade usapan uluna. Di dieu heula nya. Heeh. Beda cenah sia bare teu butuh. Butuh getih kobra sia bare teu tah aing mumpung boga kitu. Aman di dieu. Aman. Hoi. Hah? Ieu pasak ieu. Bawa. Batur mami palinter Sarkil Meri. teh meuli sapi, Ieu teh sia teh meri. naon daging hayam. Ya, neng ulah kersa dibere nu kitu ke hulang-hulang jantungin. Ieu teh. Teh. Tapi di santenan nya cing ami ngeuna. Teh meh ieu. Lain teh. Etna nya aing. Hareuy. RT. RT. Kolecer jang naon kolecer. Sama aing tadi tas ngagagarok di ditu pan aing teh keur ieu keur macul kamari teh. Nitah kamang ieu kamang salaman aing tah Sugan macul. teh sia teh bieu tas di pasir tas ke koleceran. Ieu era dengekeun teh.
maneh jorok ka dieu ka imah aing heuh. Heeh. Ka gedong aing. Gedong gitu teh. Sombong si aing geus mah aing mah anyar sombong. Itu gedong aing itu kiki aya perlu naon gitu tah. Ya aing teh tadi waktu anak sia sarkil di jalan di ditu. Pas aing papanggih jeung si Ija. Waktu anak sia deng aing karunya-runyangan mawa karari disebutkeun yang naon cenah ek masak. Berarti si Sarkil ka aing rahul we wungkul nyebutkeun di imah masak geus make gas, kompor gas. Kulkas mah. Salah Si RT. ya aing datang ka dieu teh karunya ya anak sia sakolahkeun pasantrenkeun alog si amih Kapan pinter. geus lulus eta oge? Teu dibarobodo ku batur da mah kudu pinter Sarkil. Eta teh geus lulus anak aing teh KBG. Heeh, keun syukur. Ti SLB eta teh KBG. Aing ya. Aya sakalian majang meuli gas-gas wae mah meureun tabungna meureun can boga-bogaan can tabungna. Loba tuh di aing. Terus Heeh, gitu we aing mah karunya ka sia gitu, karunya ieu mah. ieu teh aing teh kieu KRT gitu. Nya bisa disebutkeun urang teh kumaha nya? Nagih janji lain. Heeh. Nagih janji. Aing teh sebenarnya mah ngadagu KRT teh. Nagih naon ke lain nagih dengkeun heula. Heeh, sok. Dengkeun heula. Ingat teu RT baheula samemeh nyalon, heuh. Hayang jadi RT, Heeh. kan meureun perlu kieu lain. Heeh. Heeh. Ingat tuh RT baheula ngajual domba aing 2. Tah aing rumasa kieu paning aing teh sia teh dulur lain. Heeh. Sugan teh ka aing teh sia teh mantua. Heeh. We heula. Aing teh kieu Sarkil ingat nang pedawe jeung dulur. Ku aing sawahnya tadina mah ek dibere sawah ku aing teh dibere kabaturkeun ku aing. Eta salahna RT. Dibere balong ku aingnya. Itu ieu sagala kabaturkeun cang geda dulur ieu. Eta salah RT. Aing sebenarnya ngadagu teh. Heeh. Sugan atuh aing erek mere atuh mere ngome sawah ke, balong ke, aing moal pamajikan mah. Oh, Aing geus naon deui pan meureun paling eta. anggar sia mah ya pamajikan aing hiji-hijina ulah Sarkil sia mah aset eta teh. Atuh da aing geus sia kumaha eta hok. Balong teu mere, sawah teu mere. Ya. Aing geus Aing teh naon? mayar heula ka batur Sarkil. Heeh. Cik ayeuna ngadengekeun maneh. Jadi RT geus sabaraha taun? Hiji dua ka tilu tahun jalan. 3 tahun. Eta umur 3 tahun. Teu ingat aing mah inget eta teh. Ingat nang aing tadi mah sugan teh sia mantuan ka aing teh pada dulu gitu. Aing mah teh ditu ngingetkeun ka sia Sarkil jang mulai leutik wae mah aing jang meligas teh. Teu da aing teu geus ayeuna mah kieu teh. Heeh. Kumaha aing ayeuna kumaha? Kusaha aing ayeuna butuh. Aing ulah pamajikan mah ulah aing pepeujeuh. Aing di antara tilu ka maneh teh. Heeh. Ek mayar Heeh. atau erek pemajikan? Aing pamajikan mah peujeuh ulah. Berarti kan mayar. Berarti aing mayar. Mana sok ayeuna aing butuh ayeuna duit kieu. Tah, aja mah. Berarti kudu ayeuna pisan. Ayeuna. Aing jang ayeuna mah eueuh aya mah. Justru eta. Aing mamawanan ge ukur jang mawa jang meuli gas wungkul sia karunya. Geus ayeuna kieu aing. Aing kudu kumaha ayeuna? Sia duit teu sanggup. Teu aing can boga ayeuna mah. Pamajikan teu rela. Moh, majikan. Teu rela. Diheureuykeun pamajikan diheureuykeun. Teu rela. Teu aing mah. Ragrageun baju sia ka RT-an. Di dieu Astagfirullahaladzim, di resletingna muka satu. geus sok ragrageun ka RT-an sia eta Iya. baju. Aing status KRT-anan mah meureun moal ku aing. Heeh. Geus bae ku baju aing Aing sok baju nama ragrageun. meureun ku aing dibikeun. Da ieu ge teh heula teu ting pamere, nu kieu teh baheula teh aing teh ting nangaput sorangan. Baju kieu Geus poho. Mana maneh teh sanggup duit jeung teu rela Licik pamajikan si Mas dibikeun Sarkil aing. nagihna kehe. Ku aing tah. Oh, Sok Bina-bina. ragrageun baju pokona mah. bina-bina teuing Baju ka RT-an sia ragrageun. Nagih teh anjir. Teu kecuali sok sia aya duit. Wah, majikan aya jang gas wungkul sia aing ngebantu Ragrageun ka baju. Wah, kop wae anjing. Lamun nya teh mah sia teu rela pamajikan dibikeun ka aing jeung tua nih mayar duit. Bari Sok dibikeun asa baju. duit ngangaput ti sia ya ge kata. Eueuh heula anak aing eta ge. Kang payu meureun ayeuna sabarahaeun mah aing. Oh, Sarkil jang sia anjir. Buka kabeh aing mah. Sok.
Kok aing mere. Enggak jalanana mah ulah. Nya ulah. Aku anu nyelakun balik ke itu RT nya Geus teh. aya nu make ku aing digantian sia. Surti. Surti. Kumaha? Geus aya si Sarkil Cik, ampun. nginjem baju ieu bare baju si RT karunya teu disieun. Ih, jang saha. Eta jang si RT karunya teu disieun injem we heula. Atuh Iya, Teh. Oh, si Ijah mun aya si Ijah. Iya. Geus aing digosipkeun ampun. Digantian ku baju ieu. Deng, kabina-bina teh siang meninggal edek Digantian aing ku baju eta. Ampun, teh si Sarkil. Bohongan maneh kitu. Oh. Aing dipenta duit eueuh pamajikan teu rela. Aku aing geus eta baju ke RT-an sia ku aing dipake, dibawa. Wah, bebeja ka batu si Moal. Ijah. Tapi lain lunas hutang trek, lain. Aing ngamanjer wungkul eta mah dibawa deui. Angger hutang maneh mah ka aing angger. Ngan aing hayang puas we ngaran RT. Anu buburnya mah anggar sugante ku aing dulur-dulur teh sama dulur wungkul dulur naon kitu bantuanana. Dulur mapukeun kieu mah dulur aing butuh. Aing balik heula itu mah mumpung bisa aya si Jo. Ijah tadi papanggihan. Yo, balik mah aing rela. Aing rela. Lamun maneh geus secara kieu aing rela. Anggar sama lisi. Oh. Erek pemajikan sia dibikeun kok Tadina eta di baju ka. bageran ku aing teh sugan we jadi sadulur deui kitu. Ari kitu carana mah waduh. Jong balik teh aing geus puas aing ka maneh teh. Rasakeun ke aing jeung Ijah punya rencana. Pokoknya aing geus puas ka maneh teh. Geus puas aing. Pun adi ngungkul bari nyebutkeun komportas ieu. Loba dia aing gitu loba. Maneh butuh bibitna, bibit kulkas butuh. Hah? Hah? Jelema RT lah. Dia, buka.